Mudah-mudahan we kahirupan teh sok sanajan ayeuna keur hese kitu keur kumaha tapi urang mudah-mudahan kahirupan sing leuwih ningkat. Tina naon be asal kasap jeung urangna daek gede ka daek kitu aya peningkatan mah tina naon kamajuan maksud jeung tujuan. Kang, Assalamualaikum. aya naon dieu? Bade sumaros, Kang. Ari Naros ke naon? pom bensin paling mana nya? Kapan tadi kalangkung di ditu? Di paling mana? Itu di ditu. Aya kitu kunaon ieu? Kan sanes di ditu mah siap bensin. Kantun ka SPBU aya. Oh, nu ditu mah ohon SPBU, abi mah bade ka pom bensin. Ih, aya akang sarua wae. Tadi teh aya nu nawisan ditu. Aya cenah Kang tuh di ditu pom bensin mini lah cing teh mini mah alim da bensin age meureunan alit gitu teh. Ye kan, ayo pom bensin jeung SPBU teh eta keneh. Kapan dijeblag di luhurna SPBU langsung mengkol. Oh. Kudu kabodohan. Aya akang ti paling mana di? Abdi, Nya. abdi ti Kawung. Oh, ti Cikawung. Saya teh bade ka Sumaragas. Ka ditu. Nya ka SPBU we, ka SPBU. Ka SPBU. Oh, teh SPBU teh pom bensin. Sami wae pom bensin SPBU. SPBU terang SPBU. Teu acan. Singkatan eta teh. Oh, singkatan. Singkatan tina naon? Model S-na. Hmm, S-na solar. solar. P-na premium. Premium. B-na bensin. Bensin SPB. Atungan tilu ada dari U-na. Uyup ku akang. Uyup. Tukang uyup bensin. Uyup ku akang engke motor tarik akang uyup. Eta ami akang tarik deh. Jadi ulah kana ieu keun. Teu langkung Ulah eta. kana motor keun. Uyup ku abi. Uyup meuni. Lah, jabat tuh. Ini kamar jauh.